Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-12. Sangilesna jirim buta, sanggeus pating sirenge heula teh gancang bae nyiwiwi maah turun tina ranjang. Kojengkang ngadiu keutan hiji lomari. Sanggeus pantona dibuka keun, nyeh, nyiwiwi suraseuri siganu bungah pisan, mangsa nempo sababaraha gelempeng emas anu diwadahan dina peti. Ari cep danu maah tibang nempo keun, dibarengan ku unggut-unggutan. Gap, nyiwiwi ngarongkong kanjut kundang kelir beureum, anu gogoletkan di gigi reun peti. Sanggeus talina di udar, tetela eusi eta kanjut kundang teh tayalian kakang kalung, anu rupana persis pisan jeung kang kalung emas anu kungsi kapanggihku nyiyati mangsati heula. Saksanaos parantos puluhan kali, nanging asa teu bosen ningali ieu kang kalung teh, dasa kieu saena geuning, Kang, ceok nyiwiwi, kituna teh bari nembong keun eta kang kalung ka anu jadi salakina. Heu oh. Ngan alus oge moal bisa kapimilik, malah nyawa anu jadi tukeurna. Tibang unggut-unggutan ditembal kitu teh nyiwiwi maah. Sup, eta kang kalung diasup keun Dewi kana kanjut kundang. Sok, ditunda di tempat asalna. Sanggeus panto lomarina ditutup keun Dewi maah, kalacat, goledak, di gigi reun salakina. Dupi ibu rama urang kumaha nasibna di alam buta teh, nya, Kang. Lah, teu kudu disabit-sabit Dewi perkara eta maah. Nu penting mah hirupan urang ayeuna jeung saterusna, senang loba pakaya. Pou-pouriheun baheula atuh, samemeh pindah ka adieu maah, kapanan kahirupan urang teh pohara pisan balangsakna. Jeungna Dewi, ari kabeh sebagus kacumponan maah, urang oge bisa ngalobakeun kulawarga, kalayan cukup bekel pakayana. Ulah mundur ari geus kieu maah, kapalang, mangkaning kari sababaraha kali Dewi masrah keun sebana oge, tembal cep danu, estuning norostos lir kacang ninggang kajang. Tetela geuning pamiarsa, ari cep danu jeung nyiwiwi maah lain pituin urang dinya. Atuh perkara indung jeung bapana anu cikeneh diomong keun maah, teuing kumaha jujutanana, teuing diseba keun sugan, atawa teuing kumaha. Kalayan katempona siga anu rada kapaksa, nyiwiwi maah tibang unggut-unggutan. Tong kapalang Dewi, lembur regop muncang kudu bener-bener dikawasaku urang, ceuk cep danu Dewi. Enya, lembur anu salilayu jadi padumukanana sigana maah enu dimaksud teh.
Muhun badi iraha ngawitanana atau ngalaksanakeun siasat anu tadi siang dibadanten keun teh leuwih gancang leuwih alus. Ayeuna wi atuh, Kang. Nyapek bayari daek maah. Nyi Wiwi tibang unggut-unggutan. Koleset, jurut, turun Dewi tina ranjang. Ko jengkang, ngadiu keutan lomari gigi reun nuwu tadi, sarta anu saterusna maah kurah koreh milihan pakaian. Gap, kana setelan pangsi hideung. Kalayan teukung singudar heula pakaian anu keur dipakena, rap bae eta setelan pangsi teh dipake. Sanggeus kurah koreh Dewi kana entepan pakaian, rap, Nyi Wiwi make tergos anu sakelir jeung pakaanana. Ukur sapasang panonna anu katempo teh. Bukna anu ngarumbai diasupkeun kana jeroeun baju. Teu siga-siga dedegan awewe ari dina dangdanan anu samodel kitu maah, malah maah nyirip-nyirip tagog lalaki. Sing ati-ati. Jong tong loba itu yeu heula deuwih, lamun geus hasil maah langsung balik wi, cok cep danu anu tibang nempokeun bari diuk dina luhur ranjang. Sanggeus nembalan ku geuk maah langsung bae Nyi Wiwi ngojengkang ninggal keun salakina, sarta kebat ngoloyor ka atepas imah. Sanepina ka atepas imah, pikeun sakedapan maah rurat reret heula siga anu keur nalingakeun kaayaan. Jorelat, jeleng-jeleng-jeleng. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan hampangna, geus kitu maah langsung bae Nyi Wiwi gujangga jeleng jojorelatan ninggal keun imahna. Dina waktu anu ngan ukur sakeudeung, Nyi Wiwi geus anjog Dewi ka aburuan hiji imah. Tetela, imah pupuh lembur anu dijugjugna teh. Sanggeus luak liuk heula pikeun masti keun kaayaan, kalayan keketepan tur ati-ati pisan Nyi Wiwi ngalacat ka atepas, sarta mingkin keketepan mangsa ngadiu keutan panto eta imah. Gap, gagang panto dicekelan. Paniuteup Nyi Wiwi dipuseur keun kana eta panto. Aneh, teu lila antarana, tulak-tulak anu jadi pamageuh eta panto, kadenge pating sorolok ku sorangan. Nyeh, Nyi Wiwi suraseuri, mangsa panto bisa muka, sanggeusna disurung keun lalaunan. Sup, ketep, Nyi Wiwi mingkin ati-ati keketepan ngadeu keutan hiji kamar. Sanggeus hordengna disingkap keun, kasampak pupuhu lembur jeung pamajikanna keur ngageubra. Ketep Dewi, Nyi Wiwi ngadeu keutan, sanggeus ngajanteng di gigi reun pupuhu lembur, pikeun sakedapan maah tibang rotret ka anu keur talibra. Tapi teu lila kituna teh, reup Nyi Wiwi meure umkun sapasang panona. Gebur. Teu lila antrana, ramo-ramo Nyi Wiwi semet pigi ulanganana, dumadakan ngagebur di bulan ku cahya beurom. Nyah, beunta Dewi, sarta niuteup seukeut ka pupuhu lembur anu masih keneh dina kaayaan tibra. Seah, gabres. Teu diengke-engke Dewi, langsung bae Nyi Wiwi narajang dada pupuhu lembur,
nepi ka atau bros jong iga-igana. Aau, aau. Kerejet, kerejet. Tibang bisa ngahiu-giu bari kekerejetan pupuhu lembur maah. Panonna anu dipaksa langsung beunta, molotot niuto panon Nyi Wiwi anu buringas pisan katempona. Bret. Nyi Wiwi ngadudut jantung, getihna nepi ka alamokot dina leunggeun. Ari pakaian pupuhu, awakna, sarta kasur anu harita keur disarean maah geus puguh, langsung robah kelir ku beureumna getih nu ngabayabah. Akang. Pamajikan pupuh lembur anu kahudang keun alatan katojer ku salakina anu keur kekerjetan, pohara pisan rewa seunana mangsa nempo kaayaan salakina anu sarupa kitu teh. Red, ka Nyi Wiwi anu harita masih keneh ngeu-ngeu pool jantung salakina. Saha. Blewer. Adreh. Mangsa pamajikan pupuhu lembur rek ngomong teh, sakilat Nyi Wiwi maledog keun jantung anu keur dicekelna, sarta meneran pisan asup kana baham pamajikan pupuhu lembur, anu harita keur dina kaayaan rada calangap. Jorelat, jeleng. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna, harita keneh Nyi Wiwi maah kaluar ti eta kamar. Tulung. Sanggeus ngutah keun jantung salakina maah, pamajikan pupuhu lembur jejeritan menta tulung, bari meus-meus red dewi ka salakina, anu geus ngababatang jadi bugang. Sanggeus lumayan lila antarana, ka imah pupuhu narungtutan loba warga anu jul-jol. Nepi ka apa timbiri gidik sarerea oge mangsa nempo kaayaan layon pamimpin lemburna anu pohara pikawatiriunana teh. Astagfirullahaladi. Kusahayeu teh. Batan langsung nembalan, pamajikan pupuhu lembur maah malah ngaguguk bari ngarangkul layon salakina. Gancang bejaan Jang Usman. Saurang lalaki anu geus rada umuran, mere parentah ka saurang jajaka. Enya, anu dimaksud ku eta lalaki teh anakna pupuhu lembur sigana maah, anu tayohna maah ti saprak kawin teh misah imah jeung nu jadi kolotna. Jajaka anu meunang parentah gancang ngagugu, patinggaredik dibaturan ku dua baladna. Mingkin lila, ka imah pupuhu lembur mingkin loba warga anu daratang, nepi ka ngagimbung ka aburuan, ka asup cap danu anu api-api nembong keun karuas jeung kana langsa dina paroman beungutna. Kusaha cenah eta teh? Cap danu rutret ka anu diajak nyaritana, mangsa geus diuk jeung puluhan warga di jero imah. Saur istrina pupuhu maah, jangkung alit jalmina teh. Nanging teu sidik ari saha-sahana maah, dan nganggo tergos hideung saurna teh. Nya. Nganyangking kasakten anu linuhung matak bisa ngorowot jantung kuramona oge. Saha atuh, nya. Bener-bener biadab tah jelema teh. Sigan wonya wisikep jeung omongan Cep danu maah, mangsa ngadengi jawaban warga anu pating celengkeung nembalan teh. Duka. Ngan upami kecerek mah urang ruang kerepes wi. Duruk, lah, tuman. Enya, abdi oge sapuk pisan, tong diberi ampun jelema kitu maah. Ari kitu, aya barang atanapi artos nu ilang eta teh. Cep dan rutret dewi ka anu diajak nyaritana. Teu aya nu ical ari artos atanapi barang-barang anu aya hargaan maah, Cep. Berarti, ieu mah murni mateni tujuan utamana teh. Kayaan di imah pupuhu lembur mangsa harita pohara pisan riwuhna, anu carurik, nu ngurus layon, anu galecok ngadon ngawangkong, estuning geus teu puguh dengayunana. Kumaha atuh, Kang?
Makaning abdi mah nuju teu gaduh artos ari kanggo waragad ngurus keun bapa. Jang Usman siga nu bingung, mangsa ngumaha ka saorang lalaki anu sigana maah masih keneh barayana, kituna teh bari jiung semusisi miukeun keneh. Nya, urang bade mikeun wi perkara eta maah. Ari kureongan maah moal beurat teuing sigana. Nu penting mah layon almarhum urang urus sagancangna. Bae, teu kudu mikiran perkara waragadna, Usman. Kukuring ditanggung waragad itu iuna maah nepi ka akatujuhna. Da kuring oge geus asa ka akolot sorangan ka apupuh teh, celengkeungna Cep Danu. Mangsa Cep Danu ngomong kitu teh, kabeh anu keur ngariung di dinya maah, saurang oge tay anu teu nembong keun rasa kata jinaku sikep Cep Danu anu samodel kitu teh. Jang Usman jeung dulur-dulurna maah nepi ka ateu sirikna ti sujud-sujud nunuhunanana oge. Wanci pauting geus nyenglet nilepan poek, mangsa beurang datang deui ngampar keun caang. Dina mangsa panon poe geus rada moreret, samulangna ti astana. Satu tasna milu nempo dikurep keunana pupuhu lembur teh, Cep Danu maah ngadon ngawarangkong di tepas imah. Tuh, aya mangsapna, ceok Nyi Wiwi, mangsa rentang-rentang katembong aya anu datang. Tiba ngungguk Cep Danu maah. Sisinan teniun kersarurumpaheun ka adieu, mang, ceuk Cep Danu, mangsa eta lalaki anu ngaranna Sapna geus aya di hareupeunana. Eu, kajurungku perkara anu kalin pentingna wiyeu teh, Cep. Sok sanajan kasebutna kaasahan dapeun, tapi kabeh oge urang dinya maah siga ala jerih pisan ka Cep Danu teh, da bubuhan jelema nu pangjegudna salembur eta. Siga mangsapna, anu harita nepi ka atau sirikna dodongkoan mangsa aya di hareupeun Cep Danu teh. Oh, sok atuh calik heula. Nyi, bejaan si onah, sina nyuguhan, ceok Cep Danu, kituna teh bari ditungtungan ku mere parentah ka anu jadi pamancikana. Sanggeus Nyi Wiwi cengkat sarta anu saterusna maah ngoloyor ka jero imah, ge, mangsapna pahareup jeung Cep Danu. Aya kapentingan perkawis naon, Mang? Cep Danu muka deui wangkongan. Eu, kieu, Cep. Ku ngantun keunana pupuhu, di lembur urang teh teu aya pamingpina. Ku margi kitu, saparantosna rengse nujuhna maah, bade langsung wi diayakeun pamilihan deui. Teras? Tah, basa di astana, mamang teh ngawangkong sareng sababaraha inohong lembur. Muhun, ngawangkong keun saha kinten-kintena anu pantes janten gegentos pupuh di lembur urang. Tina hasil wangkongan, aya duaan anu katunjuk teh, kang upun sareng Cep Danu. Kumargi kitu, mamang maahoyong masti keun langsung rehna saanggalna nepangan encep teh. Kinten-kintenna, naha kersa saupamina encep janten salah sawios pamilon kaanggo gegentos pupuh anu parantos ngantun keun? Eu, atuh da abdi mah anom keneh pisan, Mang. Siga anu satengah nolak Cep Danu maah mangsa nembalanana teh, padahal maah patukang tonggong pisan jeung hateena. Perkawis eta mah teu janten masalah, Cep. Peryogi kauninga deui, saparantosna nalinga keun wangkongan sapalih warga, asa seueur pisan anu kataji ku kasayan encep anu parantos kersa nanggung waragad ngantun keunana pupuhu lembur dugi ka anu juhna teh. Tos ka sepuh nyalira atuh da abdi maah ka apupuhu teh, Mang. Wangkongan antara Cep Danu jeung mangsapna, lumangsung lumayan lila. Nyi Wiwi anu milu ngariung sanggeusna nyuguhan semah, loba ngaregep keunana bata nyaritana maah. Tina hasil wangkongan, antukna maah Cep Danu nyangguan pikeun jadi salah sahiji pamilon anu rek dipilih jadi pupuhu di lembur eta.
Waktu teu eureun majuna, enggoning maringan kahirupan manusia anu dibumbuan ku kasusah jeung kasenanga. Enya, tayen wulana sagala rupa oge di alam dunya maah. Kabungah aya tungtungna, atuh kasusah oge bakal aya pungakasanana. Pilih genti sangkan ngalarti, yen satemena maah diri teh teu walakaya. Sagala rupa jeung sagala perkara, estuning geus aya titis tulisna. Teu bisa leupas tina katangtuan anu maha kawasa. Beh dituna Dewi, ku pilih gentina antara kasenang jeung kasusah teh, tujuan utamana maah sangkan manusia dialajar pasrah, atawa dina basa Arabna maah Islam tea disebutna. Patali jeung pilih gentina dua hal eta, kulawargana Kang Irman oge anu samemehna maah remen pisan ngarasa nalangsa alatan sanggeus sakitu lilana ngalaki rabi teu dipercaya boga turunan, tapi ari geus waktuna maah teu burung datang mangsana bungah. Alatan sanggeusna nagalakonan sagala ikhtiar anu dibarengan ku kasabaran maah, antukna nyeis dikersakeun ka kandungan. Komo dina poe harita maah, paroman Kang Irman anu keur lumampah semuru rusuhan, kabungahna estuning mubiar minuhan beungutna. Siga anu milu mangbungahkeun kaayaan alam oge dina mangsa harita maah, panon poe nepi ka angemprai, langit ngaplak pol taya mega sagunduk-gunduk acan. Padahal, ari dina poe-poe samemehna maah wayah kitu teh geus pohara angkeubna, da bubuhan geus asup Dewi kana mangsana usum hujan. Sanggeus ngaliwatan tegalan tangkal kaso, antukna maah Kang Irman ngarandek di hareu peun hiji wangunan imah. Teu kungsi ngalacat ka tepas, malah jojorowokan tiburuan. Ema ijah. Teu lila antarana, ngurunyung saurang awewe tengah tuwuh, anu tetela geuning Ema ijah, minangka paraji anu dipercaya di lembur eta. Aya naon, Jang Irman, teu jumaahan? Henteu, Ema, melangka pun bojo. Tulungan paninggal keun, parantos karaos saurna teh. Masaya Allah. Nyaka atuh dagoan sakeudeung. Teu kungsi ngadagoan heula jawaban ti Kang Irman, guragiru bae Ema ijah maah ngoloyor Dewi ka ajero imah. Kang Irman siga anu teu genah cicing, nepi ka elek kesekeng enggoning ngadagoan Ema ijah teh. Mangsa geus ngurunyung Dewi Ema ijah anu ngeukeweuk kanjut kundang, sikep Kang Irman maah siga anu geus teu sabar. Hayang giura buru-buru mulang Dewi ka imahna. Ema ijah oge surti, kalayan teu loba itu yeu heula, kebat bae ninggal keun imahna, nutur keun Kang Irman anu leumpang pangheulana. Tong gancang teuing atuh leumpangna, Jang Irman, da geus kolot Ema maah, ceuk Ema ijah semuha heho. Kalayan dibarengan ku garo-garo ataul sagala, antukna maah Kang Irman oge ngalon keun lengakahna. Sanggeus ngureueuh lumampah, antukna maah Ema ijah jeung Kang Irman narepi ka anau di jugjugna. Tetela di imahna Kang Irman teh geus loba jelema. Awewe wungkul kabeh oge, datayona ari lalakina maah geus arindit jumaahan. Tuh, di kamar nu itu, Nyi Ijah, ceuk Mang Apud, mangsa ngurunyung Ema ijah jeung Kang Irman. Belaan teu jumaahan sigana maah Mang Apud oge, bakat ku hayang nungkulan calon incuna anu rek gumelar ka alam dunya. Ema ijah guragiru ngoloyor ka kamar anu cikeneh dituduh keun. Giuk atuh, Jang Irman. Angguran maah ngadoa, lain lujak lejek kitu, ceuk Mang Apud, mangsa nempo minantuna, anu katembongna teu genah cicing, sarta siga anu dumadakan eueuh bujuran. Gek, Kang Irman diantara ngariungna ibu-ibu anu ngadon narempo, bari meus-meus ret Dewi,
Red Dewi ka apa lebah kamar. Beledak, geleger. Sabot kitu, kadini sora guluduk anu pohara pisan tarikna. Nepi ka eundeur, sarta anu keur araya didinya oge meh bareng pating rarenjag sarta pating jarerit. Jauh pisan tina sangkaan atuh dah, dina tengah poe erengerengan, bet aya guluduk anu sakitu tarikna. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gemaos sieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga danggukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.